Sumatera Utara sakit tajam. Opat waktu Indonesia Barat Salasa 4 Agustus 2020. Ayo opat urang nu katimbun. Opat urang katipa urugan tanah tadi jam 4 WIB. 2 orang anu inisialna AN 14 tahun dan JH 20 tahun lalu. Cek katerangan warga, korban katipa ternyangkot terusik dengan bahan bangunan ini. Cek kasubag humas Polres Sibolga Ibtus R. Sormi. Sormi nyaritakan dua korban lainnya ngalaman balukang buanan geus dibawa ka rumah sakit. Sormi lagi nyaritakan pihaknya masih naluntik musabab pemeriksaan kami urut eta. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patung deui Daya Noktos Simkuring Sekian Ambil mundur. Wassalamualaikum